mana si Usman mending nyanyi lah daripada kia ngarona wayah kia teh nyanyi teh mun mawa udu-udu dah mana dia hirup geuning araya di dieu euy. Di mana man? Ah, atuh biasa aing mah. Gaya gitu. Ngopi lah, udud anjir. Tah. Di mana sih yang menang udud? Udud mah menang. Sok paya ulah nanyakeun duit we heuh. Duit di maksud aing mah di mana siapa yang menang udud boga duit meulina. Ulah loba tanya tuh. Nu penting mah udud jeung ngopi penting ieu mah. Kan kamari teh boga duit, sia teh di mana menang duit. Da kamari eta mah penting ieu mah geus ulah nanyakeun duit. Kudu apal heula kan aing ge ngilu-ngilu meureun jeung ngilu udud. Hayang apal sih yang menang duit di mana? Geus ulah loba tanya duit lieur, nu penting mah penting ieu mah udud ngopi. Embung urang mah malua ka di udud masih kala kumaha ge malua ka ngopi, malua ka nginum urang macan para ruguh kieu. Anjing aya keukeu eta. Moal urang mah. Malua ka urang mah. Kan cek aing ge ulah tatanya masalah duit, nu penting mah udud jeung ngopi ayeuna mah. Kitu peka. Kitu. Ngus loba tatanya duit di mana, udud di mana, nu penting mah udud jeung ngopi. Keukeuh deui wae nya maneh nanyakeun. Heuh da anger man. Pedah kamari as minjem duit teu dibere gitu. Sia mah kudu dikerjakeun ku sorangan nya ku eta sia ngarti sorangan. Dasar mah teu boga duit aing mah kamari Iya di mana maneh? Dalam Duit mah di udud. Lamun penting ieu mah ulah nanyakeun udud di mana, duit di mana. Nu penting mah udud jeung ngopi. Saja. Kabaturanana aya-aya meureun sampai-sampai wae mah. Ban kitu mah tatangga. Nu tatangga. Kudu dioperasi atuh. Atuh, keun bae nu tatangga oge. Mun kita ngoperasina di mana? Aduh tatangga aya geuning. Begitu. Ari amulanana teh sangenyemna. Iya naon jikana amulan Kan tina diterek dioperasi lin tatangga. kan sia teh nanyakeun sampe lin dia teh aya ceking teh nu tatangga. Heuh dioperasina kumaha? Dioperasina mah dirabut we geus eta teh dioperasi dina sampe mah kitu teh mah kudu dibobokan amulan sia mah. Kan dia teh dioperasi cek aing dioperasina di mana? Dioperasina mah engke di dia dibeulem dibeset kulitna cet dicokot eusina beulem atau digoreng eta teh dioperasi dihakan we. Tah eta teh operasi. Saan tapi mana man? Sia mah kudu seuri wae aing teh Lain serius. masalah seuri. Aing tadi sia mah jiga nu ek neungeul ka aing tapi seuri sia mah. Geus mau balik orang udud aya enam udud nu aya udud itu Kudu cara si Lukman. Lo tong loba tatanya udud. udud sok perang panginetkeun Tuh, cikeing oge. kopi arek kopi oh sadua Anjing. bangka warah ieu mah Ieu kaleulewihanana teh si ieu mah. Aduh. geus moal balik ieu ieu mah Ai sia nanaonan anjing ai tadi tatalete ayeuna dua di anjing siapa nyongkon? siapa aing cikeing oge kieu si ieu malu. Nu penting mah udah sok geus dua rempet nu kitu. Saurang onde itu. Oh encan. Aya kene. Ulah nanyakeun menitan. Sok suka nanyakeun menitan udud ayeuna mah. Kitu. Ngeunah heuh. Kita tangga. Di tatangga aya ngapal. Asbon anjing. Aduh anjing. Kudu dibecakeun. Buat musnah tah anjing sia. Awas kareta. Aing anjing. Dari tadi mun rek ngoperasi eta kumaha? Sampe mah dirabut cek aing oge sia mah kudu mawa amulan ngalah sampe tara nyamung. Teh mumpung ieu kan bisa supir ieu. Emang si supir daengnya ieu nyupiran sampe. Da mah anjing gengsi cenah. Lain masalah kitu mumpung apaleun rumah sakit nu deukeut aya dioperasi. Si sok cek maneh sampe kudu dibawa ka rumah sakit mana? Sanu tadi nyebutkeun operasi. Anjing sia. Maneh. Tuh nya cek aing we nyalahkeun ka aing. Maneh. kudu dibawa dioperasi teh maksudna teh meureun ka
Sahana beuteung. Tuh, sampai malain ke rumah sakit karena beuteung teh. Kusahareuna. Anjing, moal baleg. Moal baleg anjing. Hah? Nu kieu mah. Kela aing mah nanya nu kudu dioperasi teh sampo atau maneh anjing ieu teh. Kan dia teh kana beuteung. Lieur Berarti aing. kan operasi mun teu sesar. Anjing lieur aing sih mah lu anjing. Aing mah aya barelet hirup. Lieur aing mah. Moal baleg.